اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag. Eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa. Na'udzubillah min dzalik wa bidzalik. Masyaallah. Sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan, di jero hate eueuh rasa agung, di jero hate eueuh rasa mulya, nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Pol rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jajantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim
ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai. Sanajan udang-udangna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Cing hararade. Ieu ayatna bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sing hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Bal'am bin Ba'ura nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Dapatak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection. Insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang sholat baca Quran zikir dibere hampang. Pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala maca Quran. Ih atuh ieu mah panita Allah bae. Manusia mah hayang ka sorga mata mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Manusia mah meureun mung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae. Geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok teman kos kitu mah tuh. Iya tah papais, iya daun jerona iya unti, resep, ngadar papais teh resep ka unti na, ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawat, eta orok mokos gitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan, ya eta orok teh mokos gitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, warung maju, tah mah eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi. Ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui meuli ieu can kaladedan ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami ke berbagai daerah. Wow,
uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawiridan teu beres. Ngawiridan nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawiridan. Woi tah mah urusanna khususon. Atuh khusus tah mah teu meunang dibrejakeun di dieu. Ngawiridan sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya kitu kadahar. Lah cenah bareng kieu mah teu nyaho misi sok jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh, lain sembarangan ulama. Carana bi an nuwaffiqahu lil amal, ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah, nu mahalna teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, pama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Nu sangat migawe kana kersana. Kumaha kersa anjeunna wae eta batuh. Wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa. Kecuali ku taufik Allah. Kaburna jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa na kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala kuwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersane Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun gitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti. Mata walau syi'na la rafa'na. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuк diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge. Daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir. Dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jadiana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana di peta nomor telepon bapak nomor teleponnya berapa sih? Nah, Kiai goblok. Tolol teman Kiai Gos.
lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati, segala gubernur, segala DPR. Itu mikir goblok mah. Mukos kitu mah. Telepon Allah. Nu kudu ditanyakeun. Emang kiai nyaho? Itulah nanya ka aing. Telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas. Eta telepon Allah. Sok geura-geura baca. Nembalan Allah ge. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta keur teleponan jeung Allah. Waduh. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Teu kataekan deh. Haji heuai-heuai kieu ye. Teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung aing heuai. Aing jeung bebenesia bau mani nyilip. Keur lobaan ge keke punten nya aya telepon. Ge we. Wah teh ku galedeg gitu teh jelema. Jika hari pun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim. Soek bisa teh sungut sia. Teu bisa teu kuat. Masyaallah. Mata. Kumaha eta? Teu dibere taufik ku Allah. Teu dikersakeun ku Gusti Allah. Ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran, daek magahan ngaji, dipake ku nyana, beutingna sare hudang teu puyeng. Padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 ja teu puyeng biasa bae. Berarti ku Gusti Allah deui diangkat derajatna teu dibere puyeng. Haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh. Mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh. Coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek gane. Panglima jenderal saruan. Dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam. Eta mah hirupna sakedeung. Tapi tetep bae. Masih kena gegesek kene. Kodan tetep sagana puyeng. Aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit. Itu dibere taufik. Itu dibere taufik tak ku Gusti Allah tah. Teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan. Lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah, masyaallah atuh babari. Eta mah kumaha Gusti Allah bae. Urang dibere kakuatan ku Gusti Allah. Tek. Ih. Ditangeukeun dunia di irah teh plek. Ih. Atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha. Syekh Mansur Cikadueun. Terus manehanana ke Mekah, di Mekah terus ibadah. Cek manehanana deka Indonesia deka Indonesia kan naik kapal kebal, baheula makan naik kapal cai. Angkleng-angklengan sabulan, sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten. Berangkatnya melalui sumur Zam-Zam. Tap naik di Kadomas. Berangkat, jauh kene jaga. Lebih kan lebih. Coba eta pake lalagaan, masya Allah karim, masya Allah. Di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawanan pertama, kedua kali, si kedua Cibulakan, muncul ngebuncal, nyana ge kaget, lantaran ngebuncal, munajat ka Gusti Allah, cek Gusti Allah Mansur, tah kusia, tutup pakai Quran, ini mah Quran, ulah loba omong, tutup pakai Quran, jadi batu Quran. Nanti disebut batu Quran. Di Banten batu boga sejarah, lain lalagaan tambah turun temurun orang sejarah kos gitu. Masya Allah karim. Mulai ti di Jase Mansur, panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro, panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang, ke Sumur 7. Naik nyana ka luhur, naik lain make suku. Maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan ulah ya maksudnya kusnya didarengekeun, ke kusnya dipraktekeun, lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae, gilir lah naon lah. Atuh aya babacaanana. Tuh. La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi buleud. Anu nahanan malaikat.
malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh kabeh moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanna eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nya ka Gunung Karangna ge atuh lain lempang hiber set can dijamah ku manusia baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalah wudunya na di beres salat zikir ka Allah sambil zikir ka Allah kumaha lamun aya batur ieu deuk ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui hiji di tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarapakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ke 7 tek 7 sumur di dieu eta teh jang nyana jang babaturan jang ahli-ahli dinya jeung jang tatangga jang anu zarara 7 nu mantap jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi tidinya lah tetap titip panjang dongengna tah ieu sumur 7 digunakeunana ku wari ku jawara lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha mun datang ka dinya caian nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber karuas selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya keneh arwahna maksudna sia masuk ka di mana terus kitu eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teu sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok ka singgung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain gitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada pararuyang aing kudu tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda dibere taufik mah
diuk ke tentrem duk baca sholawat ya Allah tak kuat taufik lah. Nah iyalah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le baranglah nyana jeung pamarentah baranglah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol ieu ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya batu cadirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna dalil teh podo seros ya mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh komo jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge ngomong kos gitu gaya mah geru jelema bae. Ieu cenah loba, kita dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia mantap kiai mulya eta teh ku Quran kiai mulya eta ku kalam ulama kiai mulya ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hila kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur parem bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudnya sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu. Ieu bahasana ge lain lalagaan pohara. Walakinahu akhlada ilal ard
mun ku urang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mahiji kinayah nomor kedua bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar Kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh geus kitu nah geus beda jasa cak saha haram ye tuh musik aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia we datang ka dinya aya pemerintah teh budak eta teh haram samarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kieu nya sebenarnya mah jadi maksudna eta ke maning dirate mah budak ieu duga heula kiai gaharamkeun bari gahalalkeun ji kan luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondokna mah hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun unu jadi mu'i lain mu'ina sia korup jeung pamerena lamun nya jadi mu'i negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti ka beulem sia satu kumaha kuari mui mana kuari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus dituna kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jerona mah atuh lain deuk nyaritakeun agama mui teh sarua dunia nu di arah teh atuh biasa komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu mah kacaritakeun ana baik anu dimui ai akhlada ilal ladzi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang
Salat merada deres bungkusan anak, rada deres. Aing geus modern mah mah geus dunia. Moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha. Kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal. Sebab lamun endeuh bener-bener ka Allah kembali ka salat. Wajeun sasaha ge, presiden deuk ka Allah kembali ka salat. Gubernur deuk ka Allah kembali ka salat. Pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salat. Sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi. Modern mah hanya omong-omongan ada doang. Sok renungkeun geura ge, renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap. Pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak. Komo tanpa pemerintah mah anak sulungnya anak mah. Anak sulung. Ieu pondok pesantren salapi. Cek Amerika waduh. Hese. Sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae. Tapi di mana geus jadina. Pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa. Tahajud berjamaah, salat tasbih berjamaah, salat dua berjamaah. Tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana? Teu nyahoeun. Atuh naon tahajud berjamaah? Emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah? Baca salat tasbih berjamaah. Emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah? Duha berjamaah. Hei. Pondok pesantren mah biasa bae. Santrin aja berjamaah ge carang. Antep bae biasa. Ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti. Ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus. Supaya daek bae lah. Mulai magrib doangnya na hiji. Isya magrib isya subuh mah tilok. Engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya. Wah, pesantren salap bagus gitu. Tentrem, adem, kalem. Tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani. Henteu kapaksa ya nama. Masyaallah. Geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae. Di kota, di gunung akur bae. Nah, lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun, asal teu berjamaah berarti tahajud. Salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih. Eta kiai goblok. Nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai. Kiai nu asli mah tilok. Kiai abi ngiring berjamaah ulah. Sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge. Sial teh kiai pisan. Kos nu ikhlas teh kitu. Orang nipu sarua. Ibal ambin banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna ti gesre nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura ma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing tain tahmil alaihi lamun anjeun ngusit hardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebahkeun ngelel teh digebahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persi digambarkeun li annallasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli. Pakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia. In wa'adahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia
la yaqbalul wa'da maldaikeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jeung jana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sekamana maksudna dunia di ondang ariung maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna ge teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat henteu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran ka hiji putaran kadua teh kitu ngaron eta ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kaya panggungan naon ngaranna pun aing mambu ngadengetin nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umur di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae ajun pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing di nyana, aing teu hayang 2 kali, tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uji mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing, berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Ieu teh yang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na tau ge kiai teh bener. Kiai bener mal kebal. Mal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah kuari. Asal ka imah kula bae teu mawan nu kasakari teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah,
lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang nganasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas nganasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur nganasehatan siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti masyaallah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dilegleg ke nyana utah-utahna ge dilegleg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuh eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji ka henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nyana embung bae aing mah weh pancen mah pinter jasa nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter geunaheun ku aing mah teu geunaheun hei nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba para teh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sieun teu digarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisaeun ku sebab lawan teu bisa ngajawab tah ruhani tah mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah ari sia teu ngaji henteu atuh sia engke gua eta nyaho aing bingung ari sia joret we eta aing nyaho nya dulur nya pinter nya tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing lah ki uji bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing henteu famasalu da bejakeun ta kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tasruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata tah mah ngelel bae nya nama terus kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan makna ngelel mantak ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri we alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu dia omongkeun anak mantak ngadoa lagi moal robah ku dia omongkeun moal
moal robahku dihasu dan moal sebabnya nya nama geus teteg Allah hiji bae masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing teh intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro Balam bin Bauro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasasa dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasasa bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadu dimaksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia tipoleset urang masyaallah ieulah gambaran Balam bin Bauro anjing nu selalu ngelel geus sing hade sia ke deui beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing awas sia bahaya sia ulah kitu ke aing nu ditakolna mah parang sana atau aya muik tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuwana ieu mah anjing gabe kecuali lillahi ta'ala kumaha mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya udah lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyanyahoanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus ai kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh pan neuleuh ka dieu ka heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina
percaya ke Allah, cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirnya tengah hiji jeung nu bener koski Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang resep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang tadi kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah boro-boro dia titah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu beurateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allahumma kumaha urang nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh beuh siling sama mata si ngomong aya kuari ge jelema eta wallahu a'lam bissawab